kuari sadar dengan qada qudrat Allah. Masya Allah, ieu kan paling sulit ibadah teh anu paling sulit mah menerima qada jeung qadar. Urang kaayaanana seperti kieu dedeg pangadeg urang narima urang da ya Allah ya Rabb alhamdulillah dikodokeun jeung dikodarkeun ku Gusti seperti ieu nemah alhamdulillah. Ketika orang usaha tapi kebenaran orang teu maju-maju geus aya qada jeung qadarna meureun urang usaha mah usaha tapi teu maju-maju tetep alhamdulillah ya Rabbil narima kana qada jeung qadar. Ketika orang tani kemudian tanina maju alhamdulillah bagus. Ketika tanina teu kaala geus aya ti qada jeung qadarna ieu nu hese ge narima qada jeung qadar alhamdulillah ya Rabbil ya kan hese narima qada jeung qadar tuh ulah sok kajoak atuh biasa bae tanemah ya Allah ya Rabb geus aya qada jeung qadarna meureunana lah di dunia mah moal kebel ieu ulah boga rencana kawin deui kecuali pamajikanna nitah ya Kak kula mangarasa beungeut sakieu ayana kondisi awak sakieu ayana beusi kakak hayang nyandung memumpung di dunia jagagah keneh mangga kula mah geus bae pokona mah ridho malah lamun aya kula nu nganteurna ngomong doang guys ulah boga pikiran kos itu kuari mah narima kana qada jeung qadar kitu keneh awewe ketika boga salaki di deuleu salakina ieu salaki teu akur jeung batur jore amat enggeus qada jeung qadar meureun geus aya tulisanana di ditu ketika salaki usahana mah terus bae tapi teu maju-maju ulah marah enggeus beureunan merontak kumaha merontak ge jeung meureun geus aya catetan jeung tulisanana geus lah jadi dunia moal lila narima karena keayaan salaki tiis berarti asal ieu hirup tiis salaki moal marah ka pamajikan pamajikan moal marah ka salaki lantaran narima karena qada jeung qadar iyalah ibadah nu paling hese eta hese tapi jang urang dieu mah kukula geus kadeuleu geus narima kadeuleu beungeutna nu mantek nyana mah teh salat ge geus aya qadana bloon urang di mah tolol teu salat geus aya qada jeung qadarna emang bener sih sebenarnya mah luhur tah budak nah ieu si awewe teh akhirna berubah kuari mah hayangna ibadah bae ka Gusti Allah dunia geus teu hayang kasalaki geus teu hayang awak menerima sakieu ayana eueuh hiji perkara nu kaluar ti qada jeung qadar tumarima we ka Gusti Allah masyaallah tina wiridan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun jeung la haula wala quwata illa billahil aliyil alim leuleus hate hayangna ibadah bae makana urang dieu ulah kudu ngaji ka Cilongok teu kudu geus cukup bae wiridan inna lillahi wa inna ilaihi telah pulang ke rahmatullah haji baca eta inna lillahi wa inna ilaihi rajiun la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim baca sapeting 100 mun aya waktu sepenting 100 innalillahi wa inna ilaihi rajiun sekali atau 3 kali kaditu la haula wala quwata illa billahi la haula wala quwata illa billahi la haula wala quwata illa billahi ulah cepet-cepet wiridan kos gitu mah lillahi taala kan teh mah wiridan jang ngalemahkeun jiwa ngaleuleskeun hate ulah cara haji pendek wah semacam naon sih saya guru nanti saat Haji Pudoli paingan sarua jeung guruna mun babaca teu nyahoan naon nu dibaca lalaunan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim
boga daya boga daya jeung boga upaya boga kekuatan daya jeung kekuatan milik Allah. Ieu rahasia wiridan eta bakal leuleus sate. Masya Allah eta awewe nu tadi teh hayangna ibadah ya Allah terus-terusan. Tetapi ayah seorang lelaki bernama Nasiruddin, santri. Akhirnya ngalamat cek awewe teh emang resep kakula resep saki ayana banget sesa ceknya. Iya awak lempang geus teu stabil leungeun geus eueuh sabelah. Henteu kalau meresep bae cek manehna. Keheula resep kanaon apan meureun ai kawin teh yang sesenangan lain eta cek Nasiruddin. Naon atuh jak kawin mah meureun itu lain. Naon sih? Aya sinar ilahi dina jidatna. Masya Allah. Katebakeun da ku santri mah. Kan jelema-jelema ahli Allah katebak di dieuna kadeuleu aya sinar. Nu mantek teu kudu hese-hese ka panggih jelema. Wah, ieu hebat teh budak. Pasti tukang hudang tipe tinggi kajian hukum. Iya. Kadeuleu aya sinar. Nu mantak wali jeung wali nyambung, pedagang jeung pedagang nyambung, pejabat jeung pejabat nyambung, polisi jeung polisi nyambung, TNI jeung TNI nyambung, intel jeung intel nyambung, wali jeung wali deui nyambung. La ya'riful wali ilal wali. Sebab naon? Aya sinar dina wajahna anu batur moal nyaho. Ieu nu mahal. Mahal tah mah. Dan mantek Nasiruddin teh ningali wajah wanita ieu. Ai soal awak lah sapira awak. Soal wajah lah sapira wajah. Tetapi aya sinar ilahi anu muncar. Ya, lamun seorang lelaki nek ngawin seorang wanita lain memilih karena kecantikan, bukan memilih kemolakan, bukan memilih badan, tapi yang dipilih adalah agamana, sinar ilahina. Lelaki hebat berarti. Coba orang dia tak lamun milih awewe, pilih aya hiji awewe gelis, tetapi agamana kurang. Nu hiji deui awewe agamana mantep tapi hideung pendek. Maning mana? Ayo maning mana ayo? Tuh, belon siapa? Emang tileletik belon datang ke kuari. Tuh, Masya Allah. Tuh, maning mana ayo? Hese kan? Maning nu gelis agamana bagus. Eta. Nah, iyalah fasfar bizati din sekangjeng Nabi. Kembali deui ya Allah ya Rabb. Akhirnya dengan rendah hati wanita tersebut menerima lamaran dari seorang santri, diterima, kawinlah, rumah tangga adem ayem. Ya Allah, penting asal jam hiji hararudang tahajud, baca sholawat, maca la haula wala quwata illa billahil azim. Berang asal poe Senin puasa, Kemis puasa. Ngomong mah amis eta kikituan teh. Ngeunaheun perasaan. Barang dek dilaksanakeun mah ku urang beuh. Niat aing puasa datang ka jam 9 doang geus teu kuat. Geus kikieuan bae, aju tukang bubur teng 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 teng. Di hareupeun imah dek mau di sepatan mah. Beuh, tukang bubur aya, cilok aya. Sagala rupa cireng aya. Naon deui? Cilung. Wari aya cilung sagala aing heran. Urang Sunda kajen koko mah ge, urang Garut tah. Tadi ge aya dina sepeda eta si cilung naon? Aya tah nu nyahoeun aci digulung. Oh, aci digulung. Kakarek ngadenya ieu. Nah, akhirnya kawin ibadah. Masya Allah karim. Sampailah umur tua. Eueuh deui anu didoaan ku manehanana hiji be hayang menang ridho Allah. Gusti dunia mah ngan sejenak, Gusti dunia mah fana, Gusti kemewahan masa keudeuh, jabatan masa keudeuh, tahta sakeudeuh. Tetapi ia setelah mati, setelah wafat kumaha? Ingat kadauhan Kangjeng Nabi, kun fid dunya ka'annaka garibun aw abiru sabil.
di dunia mah seakan-akan orang ngumbara bakal balik, seakan-akan orang teh lewat geus datang mah balik, seakan-akan orang ngiuhan di hadapan tangkal kayu selesai panasna berangkat. Itulah di dunia malam ieu teh urang keur merenung, urang ngaji tapi merenung. Ngaji mah luhur teh merenung, leuwih luhur tibatan ngaji. Merenung adalah tafakur. Tafakur urang teh aya tafakur sorangan, aya tafakur babarengan. Ya kan orang bertafakur ngaranna, keur babarengan tapi tafakurna dituntun. Lamun orang ibadah 100 tahun dibandingkan 70 tahun dibandingkan jeung tafakur 1 jam masih hebatan tafakur. Nu mantak urang ye diuk diajak tafakur ku kaula. Diukna di mana bae? Nu bari ngarokok, nu bari ngopi. Masa tafakur ngarokok? Eta penghinaan terhadap kiai sebenarnya. Tenang, mangga bae mangga. Eta lamun di luar ngarokok, di jero ngarokok sarua aja kiai teruskeun ngecoprak, sia-sia aing-aing goblok kan. Ente terus ngarokok terus. Terus masalah. Ngopi terus. Nah, akhirnya doa nage ya Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min syarril khatimah. Eta bae doana ya Allah ya Rabb. Hayang husnul khatimah, teteplah haulana dibaca, sholawat dibaca, tambah zikir karena boga salaki santri, tambah dengan baca Quran. Ya Allah ya Rabb, sedekah kumanehana terus selama boga disedekahkeun. Kasimpulan nama akhirna maut si wanita tersebut, salaki nage maut, kasimpulan nama kiamat. Cerita tentang kiamat di akhirat hararudangkan orang ieu ti kubur teh baas ngaranna sakumaha ceuk Kangjeng Nabi urang nu wajib diyakini diimani urang teh bakal aya baas. Sanggeusna hudang ti kubur urang digiring ke mahsyar. Di mahsyar bakal timbang amal mizan ngaranna, jadinya bakal sirot, jembatan siratal mustaqim ka karak surga atau neraka. Yakini eta yakin ulah goyang ulah goyah, corona boleh aya tapi keyakinan eta mah tetep siade ye urang. Nah bahas udah kubur, ya Allah ya Rob, pemandangan dibahas dek berangkat ke mahsyar ternyata indah, senang, campur prihatin jeung sedih. Sebab naon? Aya anu dipapag ku Lexus bantep deh siapa banyak kos boga ya Lexusnya hongaran doang tanya rupanya nama kos masih Lexus ya nama kijang pajar Lexus. Aya anu dipapaku baby band, aya anu dipaku Volvo, aya anu dipapaku kontainer. Ya Allah ya Rabbi. Nah si awewe keur bae di kuburan, Masya Allah karib jol tes sedan Mercy mapagkeun manehanana. Persilakan cek malaikat, ialah kendaraan sebagai penghormatan jeung penghargaan. Ya Allah cek awewe, Masya Allah kunaon Masya Allah Masya Allah. Ai salaki kula ieu kumaha dipapageun ku mobil naon, babaturan kula dipapageun ku mobil naon. Akhirna nyana geus cek malaikat ulah sok mikiran batur heureunana ku ari mah maneh bae enak asup ka jero. Kieu dipapageun berangkat di jalan kapangi jeung mobil bemo. Ya, ya Allah cek nya karunya amat eta saha nu naik bemo mogok deh. Barang di deuleu jeta mah Haji Pendi cek. Aing wau baheula keur di dunia. Ieu naik bemo mogok.
ya Allah ya Rabbi akhirnya bebeja nyana ke malaikat kula dek turun heula dek naon eta teh dek nulungan haji pendek teu meunang ieu mah akhirat lain dunia geus masing-masing mah waduh masya Allah kapanggih deui lah di perjalanan teh jeung mobil sedan deui tetapi rada handapan ya taruh meureun Corolla lah gitu Corona aya di dieu mogok deh barang di dulu salaki ya Allah itu mah suami jagiana tapi kok eta sedan nama tapi mogok dek turun temen berangkat deh ya Allah kapanggih jeung nu keur diseret barang kapanggih jeung nu keke eta saha horeng salaki nu awal nu pertama masya Allah kapanggih jeung Kifudoli sarua kapanggih jeung Ki Nurjaya naik sapi ya Allah ya Rabbi. Berbagai penemuan selama di jalan kan orang ieu kan di Indonesia kan bahasna di Indonesia engke kan ka Masar kan ayana di Palestina di Aqsa kabeh menuju kadinya ya Allah ya Rob kapanggih jeung polisi salamet aya nu salamet polisi ditanya Pak polisi kok ieu bisa selamat saya di dunia selalu mengaman-ngamankan manusia tidak terkecuali yang penting aman baik itu di masjid di majelis taklim sekalipun di orkes diamankan ka surga nyana atuh ngamankeun nyana makan teu nongton nyana man saat itu mah urusan orkes urusan batur nyata nyana mengamankan udah supaya ribut teu polisi eta mah teu nongton teu paling sabeula TNI aya nu ka surga lantaran jadi garda terdepan di negara apapun yang terjadi ini adalah negara saya Ibu Pertiwi siapa yang akan merusak negara orang lain tidak perlu campur tangan nyana jadi garda terdepan silahkan kamu di Indonesia tapi jangan suka menghancurkan bangsa dan negara ka surga TNI ka surga bahkan TNI lewat eta naik bemo saha dia mah aja pendek cengana kok mogok sih eleh ku TNI eleh ku polisi aman seetik tapi nu aman walaupun mah ka neraka tapi kan lamun niatna nyana mengamankan mantep emang surga jang kiai lain emang surga jang ustad lain emang surga jang bupati lain jang anu nentremkan manusia selama hirup di dunia ketika manusia menenteramkan manusia dengan ilmu jadi tentrem surga dengan harta jadi tentrem surga dengan jabatan tentrem manusia surga dengan tahta tentrem surga ketika manusia membuat kalut ciri neraka sakitu baik titik lamun membuat tentrem siapapun surga ciri-ciri ahli surga dengan ayana polisi orang tenang sebab polisi selalu mengamankan surga polisi eta tapi lamun aya polisi si eta masal ka dieu bae aduh urang berarti penjahat mau polisi ya neraka sarua kiai ge lamun aya kiai tentrem surga datang beki Nurjaya hareudang perasaan atuh hareudang teh kitu tah nah batur teh jeung si eta tah ieu lamun aya kiai teu tentrem hate urang kehadiran kiai malah jadi teu tentrem masalahna di partai masalahna di organisasi ketika ngaji membawa atas nama partai henteu pernah bae menentramkan
hanya partai, organisasi dan lain-lain sebagainya. Moal tentrem, lain kiai tipe sorga nu geus kitu. Walaupun ka sorga angel datang. Ka sorga mah ka sorga lambat 100 tahun. Lambat. Kos ieu beta nu naik bemo angel ka sorga. Batur geus salorganya nama masih keneh ngumpaban. Mangane si alay eueuh kan di ditu mah. Aduh ya Allah ya Rabb. Nah, ketika aya jelema maut umurna 50, umurna 60, umurna 65, Mang Haji Pendi mah terus bae ceurik bae. Mohon dia lain kali malaikat jangan begitu. Hormati dan hargai saya yang lebih tua. Jangan sekali-kali mencabut yang di bawah saya. Maka orang doakan mudah-mudahan kali ini tapi umur mata gitu 2 minggu beliau tidak keluar rumah. Diimpus dokter khususnya ada di sebelah kanan beliau, itu dokter khusus. Maksudnya dokter khususnya teman karib, makanya pakai dokter teman karib tidak bayar. Ini 2 minggu tidak keluar dan tidak makan apa-apa. Saya udah kirim Fatihah terus, almarhum almarhum. Kemarin ngaji muncul lagi, makanya saya tanya aslinya bukan ini. Ternyata alhamdulillah masih hidup, seger, sehat. Tetapi istrinya tetap belum tertawa. Kenapa? Sebab sehat juga cuma badannya, dalamnya tetap tawadu. Ya Allah, dokter pribadinya juga udah angkat tangan. Maaf soal yang itu urusannya masing-masing. Ya Allah ya Rabb. Aya hiji dongeng baheula di Mesir teh aya hiji awewe, Masya Allah tidak ada tanding. Wow, moal aya di Sulang mah, komo di SPT mah, komo ka ditu ka Pako Aji. Bahasa lagi Pako Aji. Iya, lantaran ngadahar ge cabe ejo. Atuh panas tak beung-beung. Eta bahasa urang Pako Aji. Kajian hebat ge eta pejabat malulu tetep bae kembali ke Pako Haji, Pako Aji banyak nama. Oh masalah tau bahasa iya. Nah, iya seorang wanita Masya Allah cantiknya luar biasa, tidak ada tanding. Sifatan cantik menurut para hiangan, hiji bulu matana bentik, 2 halisna jeler paeh, 3 pipina ngadaun seureuh, 4 gadokna endog sapotong, 5 bitisna ngabuah jantung, 6 cangkengna ngabiola, 7 bujurna eplok cendol. Atuh pan ainu di imah urang mah Masya Allah endog lain endog sapotong ya, endog hijian haju iya ya bitis lain buah jantung buah nangka. Geus lah pokoknya mau dicaritakeun lah. Ieu mah keur carita tetep nu di urang ge geulis mah geulis bae. Geulis mah geulis bae ngan ieu mah carita internasional. Karena geulis bergaul na ka tengah. Embung make pakaian anu jore. Embung bergaul jeung anu hina. Teman ge sarua bae deui kudu anu salepel. Ya Allah ya Rabb,
bajuna ge jutaan bahkan puluhan juta. Urang dieu makan lamun aya awewe make bajuna 5 juta, masya Allah atuh satahun tuh menang dahar baju teh. Urusanana mahal, cukup urang mah nu sederhana bae. Deka mana tuh bergaulna sakumaha level urang mah tuh kampung-kampung bae teu kudu nu bagus-bagus, teu kudu. Nah ieu mah awewe masya Allah gelis bergaul lah sampai ka overload, teu salat, teu puasa, teu zakat, teu haji. Ngaranna ge bergaul atuh jeung jelema elit. Moal daekeun atuh bangsa ibadah-ibadah. Jelema lamun masih keneh salat bergaul, ya eta mencan ngelit. Kokos pejabat masih keneh salat mencan hebat. Nu hebat pejabat ulah salat, eta hebat sakalian ka neraka. Nah iya wewe teh masya Allah bergaulna pohara karena umurna kakareke 20 tahun akhirnya disuntinglah oleh seorang lelaki. Tentuna lelakina lain potongan model MC kieu, MC potongan kampung, lain potongan model ieu ngan boga kumis doang. Lain potongan model Ki Nurjaya udeng-udeng doang lain. Haji Pendi make jas-jas ge ya enggak tawages jasna ulah disangka jas mahal kiloan. Ya Allah aju loba kantongan duitan. Jadinya nama make jas teh lain ngawadahan duit dula deuleuh nu mana nu pantes di kantongan. Nah ieu awewe kawin jeung seorang sudager muncak urang dieu mah hartawan pohara. Masya Allah beuki apung-apungan hirup model di urang jelema anu masuk nominasi Abu Rijal Bakri deh duitna lamun diasupkeun kana anu sok dihitung-hitungan itu dan kalkulator teu mahi kalkulator serian duitna eta Abu Rijal. Coba aja Pendi unggal diajak kukula aduh poho teu mau duit, asal diajak aduh poho teu mau duit, atuh si cilok mau duit. Lain poho asal diajak we poho teu mau duit. Masya Allah geus ulah ngomong kos kitu itu boga bae. Nah iya kan di Indonesia Abu Rijal bermarwan dan lain-lain sebagai baheula masih Lim Siliong, Pak Harto, Ibu Tin eta raja-raja dunia. Yusuf Kalla pohara geus teu kudu dicaritakeun eta kelas-kelas di Indonesia. Masya Allah di Banten konglomerat loba anu usahana di Amerika, anu usahana di Eropa, anu usahana di Australia. Banten leuh ulah dikira orang Banten teh berhasil jago korupsi mentak berhasil kan. Nah iya wae geus apung-apungan hirup teh glamor. Satu ketika manehanana rek keluar lewat jendela ulah ngahayalkeun jendela imah urang nyana mah lawangna jendelana aya paranti keluar ngaranna ge di Timur Tengah. Keluar begitu keluar ti soredat nyangkut leungeunna kebenaran make cincinna lain cincin model urang kos kieu bangsa platina. Wah hebat nyangkut lantaran berat awakna. Ieu nyangkut potong leungjeng leungeun-leungeunna raga kahandap cacan lah
beungeutna, cacadlah leungeunna, cacadlah suku. Pingsan, dibawalah ke rumah sakit. Setelah diimpus minggu 2 minggu siuman, alhamdulillah pulih kembali. Sebulan 2 bulan balik ke imah, masya Allah sehat, cuman cacat. Hiji leungeun teu normal sebelah, 2 sukuna pinsang, nomor ketilu wajahna cacat. Ketika manehanana ngaca ceri, asal ngaca ceri, hilang kecantikan, hilang kemelokan, hilang kestabilan badan, tinggal cerik baik nyencerikan gelis ka mana gelis. Haji pendek kan lamun ngaca cerik kan. Isi banget aing tah lain ceuk. Kaget jana ge. Kaget sebab jana kan tenar tapi lamun ngaca kieu ya ikut lain orang Indonesia cek jana. Asa-asa orang takroni ya. Cerik jana ge sarua. Ngan nyana mah pembawaan asli nati kudrakna jore. Geus asa kitu. Teu kudu cengcerikan maji. Teu kudu dicengcerikan aja makan gelis tadi udah. Cantik gelis molek. Masya Allah. Kuari asal ngaca ceri lempang teu stabil. Ya Allah ya Rabb. Akhirnya ke dokter mah sakadar memberikan salep, jang nyalepan luka-luka nu aya di wajah, luka nu aya di leungit, luka nu aya di suku. Paling-paling lamun lieur balsem sakitu. Beberapa kali ke dokter seperti itulah. Satu ketika manehanana datanglah ke kiai untuk menjelaskan keprihatinan. Kiai, ya abdi teh teu eureun-eureun cerik, yang cerikan naon tuh cak kiai? Ieu bae yang cerikan wajah jadi berubah nu tadina gelis jadi henteu. Nu tadina ieu suku stabil jadi henteu. Bahkan dengan kondisi seperti ini suami anu kaya raja, kaya raya, ganteng meninggalkan beliau dengan begitu saja. Salaki ge cenah ieu ninggalkeun kaula padahal geus boga anak hiji atawa 2. Seperti itulah keadaan wanita. Eta ku kiai teh henteu dijawab ku manggis bae cek nyana teh atuh ari cerik bae mah enggeus olesan balsem. Oh. Cek awewe teh kumaha ngolesanana. Jabal semua paranti hulu sirah paranti balik seminggu 2 minggu datang deui ka dinya kiai abdi mah ieu teh prihatin kunaon prihatin lantaran baheula geulis kula henteu kuari haju hayang kembali deui geulis iya mun bisa mah moal bisa. Iya awak cekeuna nu tadina stabil jadi henteu hayang stabil deui. Enggak, cek kiai olesan bae ku balsem. Cek kumaha ngolesanana ku balsem? Cek kiai aya balsem untuk mengoleskan hati. Balsem naon kiai? Balsemna berbentuk innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah balsem hati. Oh, lamun eta dibaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un tambahan qul la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba ge hartina innalillahi urang teh milik Allah wa inna ilaihi raji'un urang teh bakal babalik ka Allah. Asalna nu Allah balikna ka Allah. Boga gelis di Allah digorengkeun dijorekeun ku Allah. Urang tadina susah kuari disugihkeun nu Allah. Tadina susah kuari disusahkeun nu Allah ke. Maji pendi baheula mah bos dagangna ge luar biasa. Terus dagang. Alhamdulillah karena teh jujur dagangna susah kuari.
kos kotok endogan ngaku sorangan. Nah kuari kan kok seperti iya jadi bos nu Allah kuari susah nu Allah geus bacakeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun etalah balsem hati. Tambahan dengan bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nuhun cek eta awewe teh bali ka imah langsung diwirid setiap ba'da salat innalillahi inna sekali atau 3 kali la haulana ulah loba-loba mengaji sapoe-sapoeting macana 100.000 dibere wiridan bekos gitu 100.000 teu kuat 1.000 tuh asana ujungna moal maca ibu dak ieu ujungna potonganna moal maca ieu 100 ya kaarti kan emang beungeutna ge kos kitu beungeut tilok wiridan mantak aya bahasa mantarokal wirna bahwa kirdun jelema nu tok wiridan monyet hampir mirip tuh nah geus satu kieu bae lah unggal manteu salat 10 inna lillahi wa inna ilaihi rajiun hiji atau 3 kadituna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 diwiridlah ku awewe karena wanita keur prihatin peuting ge terus bae diwirid sebulan 2 bulan 3 bulan berubah masya Allah jadi leles ayeuna kuari teu hayang kembali cantik deui teu hayang kuari hayang normal deui teu hayang kuari kembali jeung salaki nu eta sebab berubah kuari sadar dengan qada kudrat Allah masya Allah ieu kan paling sulit ibadah teh anu paling sulit mah menerima qada jeung qadar. Urang kaayaanana seperti kieu dedeg pangadeg urang narima urang teh ya Allah ya Rabb alhamdulillah dikodokeun jeung dikodarkeun ku Gusti seperti ieu nemah alhamdulillah. Ketika urang usaha tapi kebenaran urang teu maju-maju geus aya qada jeung qadarna meureun urang usaha mah usaha tapi teu maju-maju tetep alhamdulillah ya Rabbil narima kana qada jeung qadar. Ketika orang tani kemudian tanina maju alhamdulillah bagus ketika tanina teu kaala geus aya ti qada jeung qadarna ieu nu hese ge ketika orang boga pamajikan nya jore nya galak narima qada jeung qadar alhamdulillah ya rabbil ya kan hese narima qada jeung qadar tuh udah sok kajoak atuh biasa bae nemah ya Allah ya Rabb geus aya qada jeung qadarna meureunana lah di dunia mah moal kebel ieu ulah boga rencana kawin deui kecuali pamajikanna nitah ya Kak kula mangarasa beungeut sakieu ayana kondisi awak sakieu ayana beusi kakak hayang nyandung memumpung di dunia jagagah keneh mangga kula mah geus bae pokona mah ridho malah lamun aya kula nu nganterna ngomong doang guys ulah boga pikiran kos itu kuari mah narima kana qada jeung qadar kitu kene awewe ketika boga salaki di deuleu salakina ieu salaki teu akur jeung batur jore amat enggeus qada jeung qadar meureun geus aya tulisanana di ditu ketika salaki usahana mah terus bae tapi teu maju-maju ulah marah geus beureunan merontak kumaha merontak ge jeung meureun geus aya catetan jeung tulisanana geus lah jadi dunia moal lila narima kana kaayaan salaki tiis berarti asal ieu hirup tiis salaki moal marah ka pamajikan pamajikan moal marah ka salaki lantaran narima kana qada jeung qadar iyalah ibadah nu paling hese eta hese tapi jang urang dieu mah kukula geus kadeuleu geus narima kadeuleu beungeutna nu mantep nyana mah teh salat ge geus aya qadona bloon urang dieu mah tolol teh salat geus aya qada jeung qadarna emang bener sih sebenarnya mah luhur tah budak
Nah ieu si awewe teh akhirna berubah ku ari mah hayangna ibadah bae ka Gusti Allah. Dunia geus teu hayang, kasalaki geus teu hayang, awak menerima sakieu ayana. Eueuh hiji perkara nu kaluar ti qada jeung qadar. Tumarima we ka Gusti Allah. Masya Allah tina wiridan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jeung la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Leuleus hate hayangna ibadah bae. Makana urang dieu ulah kudu ngaji ka Cilongok teu kudu geus. Cukup bae wiridan inna lillahi wa inna ilaihi telah pulang ke rahmatullah haji baca eta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim baca sapeting 100 mun aya waktu sapeting 100 innalillahi wa inna ilaihi rajiun sekali atau 3 kali kaditu la haula wala quwata illa billahi la haula wala quwata illa billahi la haula wala quwata illa billahi. Ulah cepet-cepet wiridan kos gitu mah lillahi taala kan teh mah wiridan jang ngalemahkeun jiwa ngaleuleuskeun hate ulah cara haji pendek wah semacam naon sih saya guru nanti saat Haji Pudoli paingan sarua jeung guruna mun babacan teu nyahoan naon nu dibaca lalaunan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teu boga daya jeung teu boga upaya teu boga kekuatan daya jeung kekuatan milik Allah. Ieu rahasia wiridan eta bakal leuleus hate. Masya Allah. Eta awewe nu tadi teh hayangna ibadah. Ya Allah terus-terusan. Tetapi aya seorang lelaki bernama Nasiruddin, santri. Akhirna ngalamat cek awewe teh emang resep ka kula resep saki ayana beungeut sesa cekna. Ieu awak lempang geus teu stabil leungeun geus eueuh sabelah. Henteu kula resep bae cek manehna. Ke heula resep ka naon apan meureun ai kawin teh hayang sesenangan lain eta cek Nasiruddin. Naon atuh ja kawin mah meureun itu lain. Naon sih? Aya sinar ilahi dina jidatna. Masya Allah katebakeun da ku santri mah kan jelema-jelema ahli Allah katebak di dieuna kadeuleu aya sinar nu mantek teu kudu hese-hese ka panggih jelema. Wah ieu hebat teh budak pasti tukang hudang ti peuting kiih ka jeung hukuman ieu kadeuleu aya sinar. Nu mantak wali jeung wali nyambung, pedagang jeung pedagang nyambung, pejabat jeung pejabat nyambung, polisi jeung polisi nyambung, TNI jeung TNI nyambung, intel jeung intel nyambung, wali jeung wali deui nyambung. La ya'riful wali ilal wali. Sebab naon? Aya sinar dina wajahna anu batur moal nyaho. Ieu nu mahal. Mahal tah mah. Dan mantek Nasiruddin teh ningali wajah wanita ieu ai soal awak lah sapira awak, soal wajah lah sapira wajah, tetapi aya sinar ilahi anu muncar. Ya, lamun seorang lelaki nek ngawin seorang wanita lain memilih karena kecantikan, bukan memilih kemolakan, bukan memilih badan, tapi yang dipilih adalah agamana, sinar ilahina. Lelaki hebat berarti. Coba orang dia tak lamun milih awewe, pilih aya hiji awewe gelis tetapi agamana kurang, nu hiji deui awewe agamana mantep tapi hideung pendek. Maning mana? Gelis. Hayo maning mana ayo? Gelis. Tuh, bloon siapa? Memang ti leutik bloon datang ka kuari. Tuh, Masya Allah. Oh, maning mana ayo? Hese kan? Maning nu gelis agamana bagus. Eta
Nah iyalah fasfar bizati din sekanjeng Nabi kembali deh ya Allah ya Rob. Akhirnya dengan rendah hati wanita tersebut menerima lamaran dari seorang santri, diterima, kawinlah, rumah tangga adem ayem. Ya Allah penting asal jam hiji hararudang tahajud baca sholawat maca la haula wala quwata illa billahil azim. Berang asal puasa Senin puasa Kemis puasa ngomong mah amis eta kikituan tah ngeunaheun perasaan barang dek dilaksanakeun mah ku urang beuh niat aing puasa datang ke jam 9 doang geus teu kuat geus kikieuan bae aju tukang bubur teng 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 di hareupeun imah deh kok mau di sepatan mah tukang bubur aya cilok aya segala rupa cireng aya naon deui cilung wari cilung segala imah heran urang Sunda kajen kokom ge urang Garut tah tadi ge aya dina sepeda eta si cilung naon aya tah nu nyaho aci digulung aci digulung kakarak ngadanya imah nah akhirnya kawin ibadah Masya Allah karim sampailah umur tua eueuh deui anu didoaan ku manehanana hiji bae hayang menang ridho Allah. Gusti dunia mah ngan sejenak, Gusti dunia mah fana, Gusti kemewahan masa keudeuh, jabatan masa keudeuh, tahta sakeudeuh. Tetapi ia setelah mati, setelah wafat kumaha? Ingat kadauhan Kangjeng Nabi, kun fid dunya ka'annaka garibun aw 'abiru sabil. Di dunia mah seakan-akan urang ngumbara bakal balik. Seakan-akan urang teh lewat geus datang mah balik. Seakan-akan urang ngiuhan di handapeun tangkal kayu, selesai panasna berangkat. Itulah di dunia. Malam ieu teh urang keur merenung, ulah ngaji tapi merenung. Ngaji mah luhur teh merenung, leuwih luhur tibatan ngaji. Merenung adalah tafakur. Tafakur urang teh aya tafakur sorangan, aya tafakur babarengan. Ya kan urang bertafakur ngaranna, keur babarengan tapi tafakurna dituntun. Lamun urang ibadah 100 tahun dibandingkan 70 tahun dibandingkan jeung tafakur 1 jam masih hebatan tafakur. Nu mantak urang ye diuk diajak tafakur ku kaula. Diukna di mana bae? Nu bari ngarokok, nu bari ngopi. Masa tafakur ngarokok? Eta penghinaan terhadap kiai sebenarnya. Tenang, mangga bae mangga. Eta lamun di luar ngarokok, di jero ngarokok sarua aja kiai teruskeun ngecoprak sia-sia aing-aing goblok kan. Ente terus ngarokok terus masalah ngopi terus nah akhirnya doa nage ya Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min syarril khatimah eta bae doana ya Allah ya Rabb hayang husnul khotimah. Tetaplah haulana dibaca, sholawat dibaca, tambah zikir karena boga salaki santri, tambah dengan baca Quran. Ya Allah ya Rabb, sodakoh kumanehana terus selama boga disodakohkeun. Kasimpulan nama akhirna maut si wanita tersebut, salaki nage maut. Kasimpulan nama kiamat cerita tentang kiamat di akhirat. Hararudangkan orang ieu ti kubur teh baas ngaranna sakumaha ceuk Kangjeng Nabi urang nu wajib diyakini diimani urang teh bakal aya baas sanggeusna hudang ti kubur urang digiring ke mahsyar. Di mahsyar bakal timbang amal mizan ngaranna jadinya bakal sirot jembatan siratal mustaqim kakarak surga atau neraka. Yakini eta yakin ulah goyang ulah goyah corona boleh aya tapi keyakinan eta mah tetep cihade ye urang. Nah baas udah kubur ya Allah ya Rob
pemandangan dibahas dek berangkat ke mahsyar ternyata indah, senang, campur prihatin jeung sedih. Sebab naon? Aya anu dipapag ku Lexus bantep siapa banyak kos boga Lexusnya hongaran doang teh nyaho rupanya nama kos masih Lexus nya nama kijang pajar Lexus aya anu dipapag ku Baby Ben aya anu dipapag ku Volvo aya anu dipapag ku kontainer ya Allah ya Rabbi. Nah si awewe keur bae di kuburan Masya Allah karib jol tes sedan Mercy mapagkeun manehanana persilakan cek malaikat iyalah kendaraan sebagai penghormatan jeung penghargaan ya Allah cek awewe Masya Allah kunaon Masya Allah Masya Allah ai salaki kula ieu kumaha dipapagkeun ku mobil naon babaturan kula dipapagkeun ku mobil naon akhirna nyana geus cek malaikat kula sok mikiran batur ranan ku ari mah maneh bae enak asup ka jero kieu dipapagkeun berangkat di jalan kapanggih jeung mobil bemo ya ya Allah cek nyana karunya amat eta saha nu naik bemo mogok deh barang di dulu jatuh mah Haji Pendi aing wow baheula keur di dunia ieu naik bemo mogok ya Allah ya Rabbi akhirna bebeja nyana ka malaikat kula dek turun heula dek naon eta teh entan dek nulungan Haji Pendi teu meunang ieu mah akhirat lain dunia geus masing-masing bae waduh Masya Allah kapanggih deui lah di perjalanan teh jeung mobil sedan deui tetapi rada handapan ya taruhlah meureun Corolla lah gitu Corona aya di dieu mogok deui barang di deuleu salakina ya Allah itu mah suami jagiana tapi kok eta sedan mah tapi mogok deuk turun teu meunang berangkat dari Allah kapanggih jeung nu keur diseret barang kapanggih jeung nu keke eta saha horeng salaki nu awal nu pertama Masya Allah kapanggih jeung Ki Fudoli sarua kapanggih jeung Ki Nurjaya naik sapi ya Allah berbagai penemuan selama di jalan kan orang iya kan di Indonesia kan bahasnya di Indonesia engke kan ke Masar kan ayana di Palestina di Aqsa kabeh menuju kadinya ya Allah ya Rob kapanggih jeung polisi salamet aya nu salamet polisi ditanya Pak polisi kok bisa selamat? Saya di dunia selalu mengamankan manusia. Tidak terkecuali yang penting aman. Baik itu di masjid, di majelis taklim, sekalipun di orkes, amankan. Ka surga nyana. Atuh ngamankeun nyana makan teu nonton. Nyana man saat itu mah urusan orkes, urusan batur, nyata nyana mengamankan udah supaya ribut. Teu polisi eta mah teu nonton teu. Paling sebelah TNI aya nu ka sorga lantaran jadi garda terdepan di negara apapun yang terjadi ini adalah negara saya Ibu Pertiwi siapa yang akan merusak negara orang lain tidak perlu campur tangan nyana jadi garda terdepan silahkan kamu di Indonesia tapi jangan suka menghancurkan bangsa dan negara ka surga TNI ka surga bahkan TNI lewat eta naik bemo saha
dia mah Haji Pendi cenah. Kok mogok sih? Eleh ku TNI. Eleh ku polisi aman. Seetik tapi nu aman. Loba mah ka neraka. Tapi kan lamun niatna nyana mengamankan, mantep. Emang sorga jang kiai lain, emang sorga jang ustad lain, emang sorga jang bupati lain, jang anu nentremkan manusia selama hirup di dunia. Ketika manusia menenteramkan manusia dengan ilmu jadi tentrem sorga, dengan harta jadi tentrem sorga, dengan jabatan tentrem manusia sorga, dengan tahta tentrem sorga. Ketika manusia membuat kalut ciri neraka sakitu baik titik. Lamun membuat tentrem siapapun sorga, ciri-ciri ahli sorga. Dengan ayana polisi orang tenang sebab polisi selalu mengamankan sorga. Polisi eta tapi lamun aya polisi si eta masal ka dieu bae aduh urang paro berarti penjahat mau polisi ya neraka. Sarua kiai ge lamun aya kiai tentrem sorga. Datang beki Nurjaya redang perasaan atuh hareudang teh kitu tah ngabatur teh jeung si eta tah ieu lamun aya kiai teu tentrem hate urang kehadiran kiai malah jadi teu tentrem. Masalahna di partai, masalahna di organisasi, ketika ngaji membawa atas nama partai henteu pernah bae menentramkan. Hanya partai, organisasi dan lain-lain sebagainya moal tentrem. Lain kiai tipe sorga nu kitu. Walaupun ka sorga angel datang. Ka sorga mah ka sorga lambat 100 tahun. Lambat. Kos ieu beta nu naik bemo angel ka sorga. Batur geus salorga nya mah masih keneh ngumpaban. Mangane si alay eueuh kan di ditu mah. Aduh ya Allah ya Rabb. Nah, iyalah penemuan-penemuan di mahsyar, tetapi nu paling istimewa aya eta hiji jelema masyaallah dipapageunana ku lobaan, mobilna loba, di samping mobilna loba, ya Allah ya Rabb, jelema langsung mapag. Lain 100-200 ribuan manusia mapag manehanana. Kabeh kaget. Ai ieu saha sih ieu? Barang di deuleu jalain kiai, barang di deuleu jalain pedagang. Lain komo si eta mah gedebul tuh pedagang. Jalain pejabat, horenganan ieu mah konglomerat anu di dunia na zakat, fakir miskin jadi bunga. Nu di dunia na menyantuni yatim piatu, yatim jadi tertawa. Anu di dunia na siap membangun musola, masjid dan pondok pesantren. Kiai-kiai nu miskin jadi bunga. Horenganan jelema anu dermawan engke di akhirat da fakir miskin, yatim piatu, jelema-jelema kiai-kiai ustad kabeh mapag jelema nu dermawan. Ya Allah, ya Rabb, masya Allah, sia di mana? Sia alhamdulillah tolol tuh coba. Mana pugunya mogok bemokna. Tuh kan, seorang dermawan dipapak ku yatim piatu, dipapak ku fakir miskin, dipapak ku para ustad, dipapak ku para santri. Sebab loba santri nu dipangmelikeun kitab. Loba kiai nu dipangbangunkeun majelis taklim, musola, masjid. Wah, di dituna di parapag anu pernah kabeleteran santunanana tetep mapag. Ya Allah, dikaluhurkeun. Mobilna teh lamun kuari mah model mobil Lexus anu aya liangan teh. Naon tah liang ngaranna naon? Naon? Naon ngaranna?
aing pohon kunaon ka dieu nanya ka dieu tadi mah nyaho teu ngaranna moal teu ceuli datang ka nyaho bae ge ku aing geus dimimitian liang tadi ge nah iyalah langsung sandung dah dibuka manehna ka luhur mobilna ge istimewa sampaikan ka batur naranya eta saha mobil paling istimewa kemudian anu mapagna ge ribuan manusia kabeh ngomong iyalah waktu di duniana manusia anu diberi kelebihan harta tetapi hartana dipakai untuk menyantuni orang semua tertawa ketika di dunia ketertawaan di dunia dibuktikan jaga di akhirat nu mantak engke di akhirat jelema kabeh kararieu ka Haji Pendi yo malah usul ke malaikat jangan dikesurgakan tidak suka saya kalau dia ke surga emang kenapa pelit pahit leuwih tibatan jadam para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah orang diajak bertafakur berpikir satu ulah bangga ku gelis sebab gelis bakal robah ulah bangga ku kasep kadang berubah tetapi sakali deui ulah sedih ku ayana urang teu geulis teu kasep urang sadar bahwa eta adalah keputusan Allah pemberian Allah kedua urang wiridlah la haula wala quwata illa billahil aliyil tidak terkecuali apakah kiai, santri, ustad, pedagang, pejabat, TNI, polisi, wirid geus ngahareupan neraka mah masya Allah poho bahwa saya gubernur, poho bahwa urang teh bupati, poho bahwa urang teh pejabat geus deuleu neraka da kumaha kuari urang amankeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka urang kecuali urang amankeun diri urang ku urang perbanyak baca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perbanyak baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun selanjutnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim di akhirat masing-masing amal nuku urang karasa bakal apakah kiai loba kiai nu ka neraka kiai nu ka neraka loba lantaran kiai teh ikhlas atuh kiai mah aduh lamun ceramah lamun teu 10 juta teu jadi eta kiai bloon sama kiai ya target eta mah jauh ka surga kiai bae hese ka surga kumaha sia atuh kiai mah bisa tobatna nya kipu doli sanajan teu ikhlas gengke mah tobat astagfirullah tuh saya mah hasud masya Allah nah iyalah jadi sebuah renungan orang di dunia mualila insya Allah di Indonesia sebagai ibu pertiwi aman kajian guku ge moal ayeuna naon moal ayeuna naon ieu mah hanya aturan-aturan manusia nu belah di aman nu mantak amanna loba jenderal dari TNI dari polisi penggede urang ge iman ka Allah nu teu iman nama saeutik hanya berapa gerintil sia nu teu iman mempertahankan NKRI Pancasila tetap utuh kajian kuku kumaha ge ulah sieun hanya keur digunjang ganjing melalui aturan-aturan karena urang mah negara anu keur ditekan jeung selamana ditekan sebab urang mah negarana berkembang teu pernah berbuah seperti eta sadarlah masa sidik dileungitkeun Pancasila dengan begitu saja moal masa si NKRI indek robah dengan begitu moal ieu mah hanya aya aturan-aturan saeutik insyaallah kaditu nama rapi insyaallah nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sebuah renungan supaya orang bisa merenung agar orang salamet orang ngadoa ka Allah mudah-mudahan orang diberi sararehat jeung mudah-mudahan sehat orang digunakan pakai ibadah sehingga hirup orang salamet di dunia wal akhirah.